Sampurasun para mitra kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Dan nyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Sabat Supados Teu Sasambat. Dumasar kitab Budalan pasal 35 ayat 1 dugi ka 28. Sareng nastu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu kadua anu unggalna kieu. Maraneh kudu digarawe teh genep poe bae, poe anu katujuh, poe suci, poe reureuh anu hikmat pikeun kami Pangeran. Para mitra, kecap sambat dina basa Jawa mihartos ngangluh udah aduh. Mesa mihartosna sareng kecap sasambat dina basa Sunda nu mihartos mundut pitulung alatan kasusah nu tos teu kaampeuh. Ilaharna jalmi ngangluh udah aduh teh nalika ngaraos capek atanapi mayunan situasi nu ngabalukarkeun rasa capek. Para mitra, ngangluh udah aduh ngedalkeun kasusah atanapi kacapek teh teu salawasna mihartos awon. Hal kieu justru bagian ti mekanisme diri pikeun ngajagi kawarasan di tengahing rupi-rupi dinamika kahirupan. Leres pisan urang meryogikeun waktu saheulaanan kanggo liren heula ti sadaya aktivitas kagiatan narik ambekan sareng ngedalkeun kasusah kajalmi anu tepat. Para mitra, salah sawios timbalan Gusti ka umatna nyaeta sabat poe reureuh nu hikmat kanggo Gusti. Umat disuhunkeun pikeun liren damel sareng ngagunakeun dinten eta kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Gusti. Kunaon Gusti maparing sabat kanggo manusia? Margi Gusti uninga yen manusia meryogikeun waktos pikeun kaluar ti rutinitas padamalan nu matak capek. Dina pangreueuhan kieu manusia aribadah ka Gusti kanggo ngalenyepan sahadirina di payuneun Gusti nu maparin kahirupan. Kanggo ngabantos umat mahamkeun sareng ngalaksanakeun ibadah, mangka ibadah ngamilik seueur aturan atanapi pikukuh anu bade nandeskeun ayana jarak antara pencipta sareng ciptaanana. Jarak numung tiasa dijambatanan ku nugraha ti Gusti. Para mitra, tanpa sabat urang baris langkung sering sasambat. Hayu urang soson-soson didamel dina dinten nu aya, oge ibadah kalean hikmat dina waktu sabat supados kasaimbangan hirup urang kajagi sareng Gusti dimuliakeun dina saniskara perkawis. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.